Nakirah maqsudah ialah sirrul wilayah. Urang minta tulung kawali maksudna hayang disampaikan ke Allah. Setelah teu aya Kangjeng Nabi di permukaan bumi, dipundut ku Gusti ngalih ka alam nu itu, maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng. Etalah sok disebut duta. Laporan ke kedutaan yakni kawali ngalaporkeun ka Allah. Loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil, tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud. Jomblo jan boga pemajikan bae, neangan hese teu dararaekeun bae. Nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang. Jadi serem kadelena gua awewe teh alabatan kareta sieun nya. Hidung anu luar biasa, kumis mablang. Atuh sieun awewe ge. Ya, minta ka Allah terus bae tapi encan diijabah. Mintalah melalui wali. Masyaallah kadelena ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf. Waduh, tatanggana ge hereun Zawiti bogo kasih eta, jacak aing mah ih sok kitu kasepna. Aduh, masyaallah. Pohara. Jadi kasilep kasep eta doa nu kos kitu garana. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, nu mentak tawasul disebut. Man zafara biha jelema nu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah, jadi lawang min abwabillah, yubza'u ilaih yughasu ditulungan jelema bisadaid, loba kariweuh kana naon geus kawali, tuqda bisyafa'atihil hawaid. Numantak pemerintah teh datang ka kiai, pajar wali merendah kiai. Datang ongkoh, mere ongkoh, hasil maksud mante. Atuh bangsana jing. Atuh emang atuh bupati nage henteu ngawali-wali ieu mandek dijieun komplotan bae gunyana ge. Dek dijieun persekongkolan. Atuh nu diwali-wali mah lain deui gunyana ge. Tah, geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang, bahkan kafir-kafir ge datang. Eta teh digerakkeun ku Allah sebabnya nana ibun anir rasul, sebabnya na pengganti Kangjeng Rasul. Alladzi huwal hijabul azam, anu ngajadikeun hijab azam. Ku ari manu dimaksud teh pastarna nakiratal maksudah nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususiyah. Maksudna sirril khususiyah, rahasia bangsa khusus, yakni sirrul wilayah. Kok disebut nakirah maksudah? Kunaon eta? Gitu. Wajah tasmiyahna naon nu mantak sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah. Urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah, sirrul khususiyah langsung ke harti wali. Tapi ketika nakirah maksudah, urang can kaharti. Nah, wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah naon? Oh iya. Nu mantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan. Sebab khususiyah teh awal nama diinkaran.
jelema masantren encan mulaluyuh khususiyah ge geus diinkaran. Kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang, bari sakola tante di pasantren modern apa salap. Ai si Asep de ka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon ajung masantren, eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran. Dinaha-naha kurang lembur bingungan zaman internet masih masantren salapi deka rumah sia hirup ka hareupna budak mun deuk ya masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia ka jeung kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladieun si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, si Asep hebat jasa ya. Wari dihitung-hitung teh 10 tahun. Luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna, nyana sambutan pribumi, nyana kabeneran eueuh kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong. Malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jaheut si Asepnya tetep masih keneh jadi pergunjingan 15 tahunnya nama santren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin cenah geus 30 tahun kuis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh Jasia tuh sakit tuh bang bisa kayak dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa maing tuh bisa ndek naon tuh ndek riyadhah bener ya tereh Junaidil ya ndek riyadhah sakeuna ieu ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya. Terus kunyana diolah zikir terus datang ke tijahar datang ke kopi wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deui henteu bae nyana mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapa nangis geus bingung Sep aing maneuleun sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah
anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring 40 asal siang ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun negara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit temawa Masya Allah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nyana sial aing atuh sia teh guru les atuh DKS badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih nu mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka sia Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo tuh orang balik ente anun balik kalau mau di dia baik ente ayo iya kaji dia naik di dia gue ditawaran tadi mah dicemoh gue nawaran ayo diharap di dia mual ente ayo iya bareng yang baru ente iya mau di dia bayaran oh terjadi begitu datang ka Iba Asep ke azan Allahu Akbar eta lain Asep maghrib apa tadi diajak cara moal tanyakan coba ka urang dia eta tadi Asep emang tadi na ira di asar ge di dieu ji sial urang si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemoh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu na kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon gitu lah ayo supaya yang laku baik gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu? Enggak ulah sebengas, pokoknya eta bae jual. Ngomong, "Ai, si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang." Masyaallah, isi Asep wah. Tuh, mulai. Aya seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Ieu teu laku-laku pugu ieu. Naon? Kula umur geus aya 30 can kawin sarua tah mah. Lain kitu Sep, ulah sok sarua kitu. Atuh sarua masalah.
Henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kita mah aya tung geus teu kudu kawin lah henteu mah yang doana bae anak aya kade ciruhan we cain poh tah geus ka ditu boh balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tatadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab Malenda ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teresep kuari paling cinta nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ielah nu mantak disebut nakiroh maksudah awalna mah nakiroh dicemooh watuk sodusanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususnya kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususnya baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia kamari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 na tapi ku ari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge ku ari mah geus muriangan we etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieur-sieur acan dina hatena kuari mambung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacan ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat tengulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tatadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku make ka sorbana bae sieun urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung seton
babarengan sa mobil rejeng, babarengan di DPR diuk, babarengan di MPR diuk, babarengan di pabrik diuk, bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh, cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual, jang tambahaneun maisah boloon. Doh kan, ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan, bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan, geus eueuh dunyaan, geus eueuh nafsuan, geus eueuh setanan. Murni luar biasa. Asep hiji be Allah, masya Allah eueuh di jero hate. Kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha, hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon, dunia geus teu hayang, makhluk geus teu resep, nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah, berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana, orang di jerona aya Allahan. Kurang kumaha si itu udeng-udengna gede, kurang kumaha si itu kasep jeung hebat, tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan. Kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara, saha nu daek cium tangan ka jawara, malah mah hayang nampiling ka jawara. Mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina, horenganan hate nu berhate jawara. Kos gitu. Nah iyalah nu mantaknya nasa salaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep, tapi jelema cintaeun, tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan. Bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan. Kos gitulah si Asep, wah istimewa. Nah awalan litun karo keur ngalalakon, kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak, maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa, lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal khopa sabadan nyepi. Mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan, moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu, neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna, neuleuh perjalananna, neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna, neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na, neuleuh perjuangan memehna, neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na, memeh perjuanganna, neuleuh Mama Makmun ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna. Coba kumaha Nawawi, Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu Busrul Kalim belah dieu na. Wow luar biasa. Deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna, deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa. Kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae. Aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum. Urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun, bandingkeun urang jeung Mama Khalil. Hayu coba deuk kumaha tah. Mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae. Ngahiji jeung jawara urang jadi jawara. Ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi. Ngahiji urang jeung petani urang jadi petani. Atuh naon bedana? Naon bedana? Ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae. Atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang. Casingna doang kiai, mesinna ieu mah mesin bok-brok. Tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa. Be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip. Maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah. Geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh lah bertanya ka aing, engke bae geus jadi kiai memewahan. Pan geus jadi kiai jadi memewahan, geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah. Kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun, ja duit mah loba di bank. Itu bae babari teh kos kitu mah tapi lah dididik. Kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim. Kunaon teh dimodernkeun, modern ge teh jurusan jahannam. Ieu mah deuk dimurnikeun, ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dinaon dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung.
sekolahan majeng awewe nganjang resmi unggal poek si kiai lain magaan ngaji anu irungna mancung bae tuh kan itu cina kiai mah ngadidik teh podol sero lah bohong bukti dah kadituna kiai na loba anu ajuna malah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai na nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan. Nah dimurnikeun dek dididik ya teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya ayeuna nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak murid da masa bodoh teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah ieu mah teh ieu keur carita ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafadihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk coba camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang usruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapana ngusruk naon naon ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kieu ringsak. Nah, eta terdiri daun, atau datang bae sebot. Jadi nama urusannya, urusan orang mengaji bae. Nya nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran. Orang mengurusan Al-Quran, toja iya orang yang nyana. Atuh datang bae, orang mah menghormati kemanusiaan anak. Adapun tujuan-tujuannya anak, atau masing-masing bae nyana orang-orang tabun kiai diskurs gitu kakarak, eta kungsi riado, ieu mah lain proposal. Pak Bupati kok proposal abdi can turun bae. Oh, ke. Atas sama naon karep pondok pesantren naon? Anu. Ah, tuh geus. Asal geus kos itu bae ringsak pamang geus. Tah eta nu cilaka ge kos kitu. Berarti jang kepribadianna lain jang umat. Lain jang umat tama nu kos kitu mah ngomong doang umat. Nu jang umat beberesan heula diri riadohan, mujahadahan. Engke bakal manfaat halayak rame, manfaat negara. Dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah. Geus bae eueuh du di deuleu iwalti Allah, eueuh nu ngait di hatena Allah. Jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu, diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajeun teuing ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah. Geus jadana tenang-tenang bae diaromongkeun gerusa ge ja aing mah sabodo teuing di alam jeung dicacat sakitu bae sia Pak ja aing mah ka Allah alem ku sia aing ka Allah
cacat ku sia aing ka Allah, bere ku sia aing mah ka Allah, teu butuh pamere sia, penta ku sia aing mah moal aing mah pelit. Si Asep loon nya katungtungnakeun. Mendak loba nu ngeluh kiai cenah anak kula, bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana dipondokeun dan henteu. Dinaon kitu sakola. Atuh memang parantina sakola mah kos kitu. Namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun. Ai sakola memang jurusan Badung bego. Ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu. Aduh anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu. Geus antapkeun bohongan teu masantren. Deuleu tuh pondok pesantren mah. Santri na geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik, nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwalieun atuh santri mah. Geus teh jaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wak masih kena kerek. Udang jam 8, budak serpi amat, serpi saknya. Kamarananya jelemanya, nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis, nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha. Ceknya serpi amat ieu. Jelema ka pondok de kerek deui. Khawarikul adat. Santri tenang. Teu nyahoeun urusan politik, nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi. Teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama. Kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sabodo teh urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nyoda mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bae tah. Di jandela mandi encan naon encan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teh blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun. Tungtung na meundeuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju dipermasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakola henteu digawean teu kumaha masa depanna si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cak awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa terdaikut. Padahal mas santri masa depanna ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti.
Oh, ulah dikira santri masa depan melejit jangan meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mana yangan sorangan, lain kita kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh, si Asep geus mulai kuari masa depan geus ke akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok non tilok. Ye, menang 5 tahun, genep tahun siap kadelena. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep. Nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan. Der bae kuari ngayakeun muludan. Asep tita balik. Kunaon yang jadi protokol yeuh protokol. Keseye nu nyawa dalil. Ha, mulai tadi nama diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep titah balik Sep balik ke Asep. Nah naon muludan protokol. Ya siap. Siap atuh jadi protokol atuh boh. Mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh. Di pondok nagenya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Ah, kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkeun siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing langsung nyana hei sabisa-bisanya na woi cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus nu boga anak parawan geus ngadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres dana jadi Kori Mubalik nggak batalkan cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Haji ku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi cilok mundur santri alah aing nyaritakeun sakadang pecang ae ge lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap ketika mandian nu pae nu hirup ge bisa aing pae bajannya nu geus pae bajan tok ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus atuh babar tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jalma mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot
cak babaturan ieu urang pan sangu doang ngeueunan tenang. Ih, jeung aing mah ulah sok hese-hese. Lain kitu, warung pan geus nutup. Peuting pan ieu mah. Kan santri mah peuting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah nya sangu doang. Sia mah tenang, cak aing tenang-tenang. Oke, aing ka dieu sagedeung. Horenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku sia tah. Kotok saya teh ulah loba ngomong. Ayo, hija sia bisaan. Emang keur ieu ieu sia teh meuli. Ayo bae. Goreng beres golot rogan. Nah, nu bogana hudangkeun. Hei, Mang hudang. Dahar jeung aing. Ayo. Si boga kotok tenang ayo. Dahar nu bogana bareng. Ngarokoknya lah hahaha bae suseria. Menang sampai dua bae kotok aing gaman. Legit. Siapa berenya? Iya tanu di dahar ku sia teh ya. Tuh goblok, atuh sia nu goblok. Oh masalah santri. Guys, salaman, geus beres. Ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cak kahirupan santri mah indah jasa, ngeunaheun nikmat jasa. Hese. Pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna amun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha gitu? Geusna ka mana? Balik. Dek balik, heeh. Nek nanti sagedeung dong aing mau balik. Ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae. Cak babaturan baju aing ka mana? Samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana. Menang saminggu datang di sini mah baju aing mah bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae. Tak kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri. Ngilaheun yusuh masalah. Masalah hiji bae ngaji, salat, ngaji, salat, ngaji, salat. Datang ka waktuna sabulan, kolot ingeteun teu ka aing. Can dikiriman dibodem ku sia kolot. Galakannya ana blow on. Masya Allah. Tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus. Entak teu kacampuran. Deuk aya nu sakola ulah, aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah. Kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren. Engke nanya anak kacampuran isme-isme sakola. Ulah sakola mah sakola bae geus ka ditu. Anti sakola lain anti. Ieu deuk dijadikeun pelopor musalla. Pelopor masjid. Lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engkena teu bagus nyebut dodna. Engkena waladhdallin. Ieu mah kena buleut dodna waladhdallin. Takos gitu wadak disalapkeun yes ku batur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta kos kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh caricing di nanya di ditu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid ai imam gitu ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam
emang sih kumaha mimitin kula dagang sayur didorong. Ayo asal maghrib kula maca Quran, di asal maghrib maca Quran, aya nu ngadengekeun, ngadenge jarapi teh babacaanana. Kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek. Nah kula akhirna mah dibere imah, dikawinkeun, aju kuari jadi imam di dia. Alhamdulillah. Santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan. Jadi imam. Hakim ngimam ka santri hakim. Ih, kuari ditanyung priuk. Lah, di dina lu calece mata budak. Baheula Hasanuddin teh Hasanuddin urang Serang. Wah, eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan? Di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah. Memeh ngaji wudu kala 2 piring. Kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh. Eta kaparake. Sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit. Kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah. Masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik mah jangan naon. Masya Allah. Inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup. Ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa. Nomor kahiji anu jihad di medan laga perang, nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah, li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuari ngaji saminggu sekali. Santri munggal poe. Subuh ngaji, lohor ngaji, asar ngaji, nu ngaji mah nu teu menteu. Jadi mah jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge. Daek ngaji los teu ngaji los. Bodoh. Iya teh di mamana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok. Di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji-ngaji budak sia ngaji tilok. Daek los, teu los. Bodoh sia. Jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana jula leuleus ge hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh begitu. Jadi beda salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah. Innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nu hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah zalikumullahu fa anna tufakun wallahu a'lamu bimuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain nang manusia
zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana Pak Anna tuh fakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca 2 kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ke patung endahan nyembah ke batu endahan nyembah ke materi endahan nyembah kaki tu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah Maha Pencipta Falikul isbah naik wari dalil kana Maha Pencipta Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah beuh teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya 2 nomor kahiji adalah ayat sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uluzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur mejehna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut ngebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh anu kasorot ku panon poe dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Falikul isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi beurang
nu ngajadikeun berang tiasa. Tanyakeun coba ka orang Amerika, tanyakeun ka orang Eropa, tanyakeun ka orang Amerika Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang. Walah ya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali penonpoe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panonpoe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan. Sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena. Nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna. Nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna. Nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae. Gagah sidar isuk-isuk lain lalawar. Mulai jam 7, jam 8 masih gagah keneh, jam 9, jam 10 geus dula deuleu bae lapar. Sinar lapar geus aya. Dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina. Nyumpahan ka kiai tolol. Sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees. Lumantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat. Diuk sila reup hees. Ulah dihudangkeun bubar Jumat. Eta bawaan sinar matahari. Isuk-isuk pan teu beda. Tapi begitu setengah 12, jam 12 lain deui. Naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'alal laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik wari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat penting teh. Wa ja'alal laila sakan. Lumentak aneh kuari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat kuari mah maghrib malah muka. Neangan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat. Akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi, ulah nuturkeun Nasrani, urang mah urang bae. Dagang beurang maghrib tutup, geus bae. Usaha beurang jatilok aya nu macul penting. Tapi kuari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah, ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib. Geus ulah kabita ku dunya. Mandi maghrib, geus beres tas maghrib geus ulah buka deui. Langsung orang lamun dek ngaji orang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya. As isya heula berjamaah terus ka imah sare orang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun penting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui. Nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti hayang ibadah ka Gusti. Hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10
Allahu akbar tahajud lantaran cakangjing Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa astaku nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting kaderu ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kana wawalak-wakan wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 irahat tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk irahat tahajudna deuk irahat tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu pareman TV ganti nu gede Falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu